Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Far'un ari ieu eta hiji cabang. Hukia parantos dihikayatkeun naon annabna Ubayyin saektosna Ibnu Ubay ro'a eta parantos ningali itu Ibnu Ubay annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadauh itu Kangjeng Nabi lahu ka Ibnu Ubay, ud'u bihada du'ai wa qaddimhu fi awali du'aik ileh kana dauhan anu neme. Ud'u kudu ngadoa anjeun bihada du'ai ku ieu du'a wa qaddim sareng kedah mayunkeun anjeun hu kana itu du'a fi awali du'aika dina kawitan doa anjeun. Tsumma tad'u salajengna ngadoa anjeun ba'dahu dina sabadana itu doa bima ku perkara si tak karep anjeun kana itu ma yustajabu maka bakal diijabah itu doa atawa maksita laka pikeun anjeun bihi ku sabab itu doa. Waman jeung ari saha jalma da'a eta ngadoa itu man bihi ku itu doa kauya maka bakal kuat non imanuhu imana itu si man wahwa jeung ari itu doa hada eta anu ieu Allahumma la mani'a lima a'taita ileh tegasna doa anu neme. Allahumma nun Gusti la mani'a anu teu aya nu bisa nyegah lima kana perkara a'taita masihkeun anjeun kana ma wala mu'tiya jeung moal aya anu tiasa masihan lima kana perkara mana'ta parantos nyegah Gusti kana ma wala rodda jeung teu moal aya anu tiasa nolak lima kana perkara qadaita parantos nakdirkeun Gusti kana ma wala yang fa'u jeung moal manfaat zal jadi ka jalma anu ngabogaan kedudukan mingka ti Gusti non al jaddu kedudukan. Allahumma nun Gusti la mudilla teu aya anu tiasa nyasarkeun liman eta tetepikeun jalma hadaita parantos masihan hidayah Gusti ka itu man wala hadia jeung moal tiasa aya anu maparinan hidayah liman ka jalma adlalta parantos nyasarkeun Gusti ka itu man wala musqiya sareng moal aya anu tiasa nyilakakeun liman ka jalma as'adta parantos nyalametkeun ngabagjakeun Gusti ka itu si man wala mus'ida jeung moal tiasa aya anu ngabagjakeun liman eta tetep ka jalma asqoita parantos nyilakakeun Gusti ka itu si man wala mu'izza sareng moal aya anu tiasa ngagungkeun liman ka jalma adlalta parantos ngahinakeun Gusti ka itu man wala mudilla sareng moal aya anu tiasa ngahinakeun liman ka jalma a'zazta parantos ngagungkeun Gusti ka itu man wala rafi'a sareng teu moal aya anu tiasa ngangkat liman ka jalma khafadta parantos ngarendahkeun Gusti ka itu man wala khafidha sareng moal aya anu tiasa ngarendahkeun liman ka jalma rafa'ta parantos ngangkat Gusti ka itu si man. Allahumma nun Gusti ihdi mugi maparinan hidayah Gusti na ka abdi sadaya lima karena perkara amarta parantos marentah Gusti na ka abdi sadaya kana itu ma wawafi sareng mugi maparinan Gusti lana kanggo abdi sadaya bima ku perkara domanta parantos ngajamin Gusti kana itu ma lana kanggo abdi sadaya min khairi dunya nyatana dua kasayan tegesna dunia wal akhirati sareng akhirat
Wa qawi sareng mugi nguatkeun Gusti yakinana kana kayakinan abdi sadaya fima dina perkara rojaita ngarep Gusti na ka abdi sadaya kana itu ma. Wangsur sareng mugi nulungan Gusti na ka abdi sadaya ala a'daina kana ngelehkeun pirang-pirang musuh abdi sadaya fid dhahiri dina dhahir wal batini jeung batin. Was'alu sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti Allahumma nun Gusti bima kana perkara saala parantos nyuhunkeun ka anjeun bihi kana itu ma saha khaliluka kekasih Gusti Ibrahimu tegasna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam minan nuri nyatana cahaya wal yakini sareng kayakinan wa ma sareng kana perkara saala parantos nyuhunkeun ka Gusti bihi kana itu ma saha sayyiduna junjungan abdi sadaya wa maulana sareng tuan abdi sadaya Muhammadun tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam minan nasri nyatana pertolongan wa taufiqi sareng dipaparinan taufik innaka sayaktosna Gusti hamidun eta dat anu maha terpuji majidun tur dat anu maha agung. Faidatun ari eta hiji faidah. Wa fil hadithi sareng dicarioskeun dina hiji hadis. Naon ma asoba abdan hamun au gomun ilaih kaul anu neme. Ma asoba tepati-patikeuna abdan ka seorang hamba naon hamun kabingung au gomun atawa kaprihatin au huznun atawa kasedih faqala teras ngadoa itu man Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ilaih kana doa anu neme Allahumma nun Gusti inni saektosna abdi abduka eta hamba anjeun wa ibnu abdika jeung putra hamba anjeun wa ibnu ummatika jeung putra umat anjeun nasiyati ari munan abdi biadika eta tetep aya dina kekuasaan Gusti madin anu kaliwat fihi kamika dina pirang-pirang kabijaksanaan Gusti nafidun anu lulus bikodo ika ku dina kodo Gusti as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti bikulismin ku saban-saban jenengan huwa ari itu kulismin laka eta tetep milik Gusti samaita anu parantos nganamian Gusti bihi kana itu kulismin nafsaka kadat Gusti aw angzalta atawa parantos nurunkeun Gusti hu kana itu kulismin fi kitabika dina kitab Gusti aw alamta atawa parantos ngawurukan Gusti hu kana itu kulismin ahadan ka seseorang min khalqika ti makhluk Gusti awitha sarta atawa parantos mencilkeun Gusti bihi kana itu kulismin fi ilmil ghaibi dina fi alamil ghaibi dina alam gaib igdaka mungguh Gusti antaj ala kana ieun ngajantenkeun Gusti Al-Qur'ana kana Al-Qur'an al-azima anu agung Robi'a qalbi kana jadi curahan hate abdi wa nuro basori jeung kana jadi cahaya paningali abdi wa jalaa huzni jeung kana jadi pembuka kasedih abdi wa dhihaba hammi jeung kana jadi penghilang kabingung abdi wa ghammi jeung kaprihatin abdi illa adhaba kecuali pasti ngahilangkeun saha Allahu Gusti Allah huznahu kana kasedihna itu si jalma wa hammahu jeung kana kabingungna si jalma wa ghammahu jeung kana kaprihatinna si jalma wa abdala sareng pasti ngagentoskeun Allahu ka itu si jalma makanahu kana tempatna si jalma parojan kana jalan keluar aywusan tegesna kaluasan wa kholason jeung kaberesan qauluhu ari dawuhanana Kangjeng Nabi istaghfarta bihi tegesna lapad istaghfarta bih ay in farodta tegesna mencilkeun Gusti bil ismi ku jenengan min goiri musyarikin kalawan tanpa rerejengan laka ka Gusti pihi dina isim artina nama Allah anu ku Allah teh henteu di-share ka makhlukna
Qauluhu ari dawuhanana Kangjeng Nabi Rabi'a qalbi tegasna lapad Rabi'a qalbi ay matoro qalbi tegasna hujan hate abdi nya curahan teh akan. Qauluhu jalla huzni bi fathil jimi kalawan dibaca patah jimna wabil maddi jeung kalawan dibaca mad ay kaspa huzni tegasna keterbukaan kasedih abdi. Qalu hammi ari dawuhan Rasul hammi alhamu ari ham awalul masyaqqati eta awalna karipuh auma atawa perkara yusibu kena itu ma asahso ka seseorang min makruhid dunya nyatana perkara anu dipikangewa tina dunia wal akhirati jeung akhirat wal ghammu sareng ari gham wal hiratu tegasna pusing wal iskalu jeung sulit awil kurbu atawa bingung wahwa jeung ari itu gham ma eta perkara sako sulit itu ma alaihi kasih jalma hatta malaa sehingga yen pinuh naon sadruhu dadana itu si jalma ghaidon ku kabingung wakila sang dicarioskeun non alhamu ariham ma eta kabingung ta'allaqo anu cuman tel anu terhubung bil madi kanu geus kaliwat. Jadi cenah hamah cek dina sapalina kaol kabingung anu aya di masa lalu anu timbulna teh gara-gara ti masa lalu. Wal ghamu jeung ari gham ma eta kabingung ta'allaqo berhubung itu ma bil mustaqbali ka masa depan. Wa qala sareng parantos nyarios sa Asarqawi Imam Asarqawi rahimahullah wal hamu ma yata'allaqu bima yakunu fil mustaqbal kana cariosan anu neme wal hamu jeung ari ham ma eta kabingung yata'allaqu cuman tel itu ma bima kana perkara yakunu bakal bukti itu ma fil mustaqbali di masa depan wal huznu sareng ari sedih ma eta perkara yata'allaqu berhubung itu ma bima kana perkara kana geus kabuktosan itu ma fil madi di zaman katukang intaha. Paslun wallahu a'lam bishawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.